hirup teh kieu wae teh kumaha aing lieur muja gitu itu harupna lah Entong rek naon pamali. lieur kieu wae mah da urang mau aku mau ngaribetkeun keluarga urang mau ngaribetkeun maneh pokona mah sugan berhasil mah beungar urang udah kieu wae mangka tanya hareupeun salieun katanya aku cek liar teh Ada urang aneh-aneh kamari deui. wah jadi nunggu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kalau Aya naon jang? Keperluan anak. iya bah juga yang beunghar tadi nama Hayang beunghar eta kira-kirana dodojana kuat teu? nah itu soal doanya nama da can nubian ya insyaallah we Upami dodojana kuat, nya ku abah meureun dianterkeun. Nya ai masalah dibere naon-naon da duka tanya. Beuting dibere emas pal buntung. di dituna bah meureun aya syaratna teh Ya syarat mah aya tapi engkeun ku abah di dieu di eta mah diasakeun mah. oh nya Aya mah tarima jadi we lah gitu. mohon nah ieu tuh bah tos kitu mah Mun sok dianteun ku abahnya. mohon siap Punten. Sepada. Mangga kalebet. Buka. Terus kan. Abi teh ya Bandung kamari teh ya. Oh nu arek tapa. Ya, Kuat itu gogodana. lah nya insyaallah maksakeun ai soal eta mah. Sugan we tiasa lah, insyaallah. Nya upami kitu mah bangga wae ke diantarkeun ku ieu rumah kos. Tadi itu ke tempatna. Oh, ayo. Besok Pasti mah kitu emutan. Nya mohon. Bade ayeuna langsung apa mungkin? nya ayeuna teh nanaon teh mongkos. Ada ka itu mongkos ka tempat eta nu tatangkalan eta. Ayo urang sareng. Nya ayo mangga. Tadi dia tempatnya jang tapi kedah poh hati orangnya di dia tah kan nyari si ujang di dia pamaksa dan ujang kehoyong ujang di dia Nya ulah sieun naon kayak dititipkeun ku bapak di dia mohon. sopnya ku bapak dititipkeun Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Punten. kamarana raya tuh ya Punten. Mangga. Ayo jang sok kalebet. Ya naon jang? aya perlu Naon keperluanna? eta teh inti nama usaha teh kurang
iya lah ke zaman ayeuna mah rarete inti nama yang beunghar we abdi jalurnya jalur nyimpang meureun. nya badai jalur kumaha-kumaha ge inti nama yang beunghar Siap kana gogodana. ya, siap Ya siap nama geus baba dianterkeun ka tempat anu biasa malaruja. Sok ku abah ke dianterkeun. abdi tepayun Nya teh sok kumaha nya teu payun deh masalah salah satu mungkin ku abah dilaksanakeun di nya dieu. nya nya itu nya bah Nya nya mangga. Puntun Kang Mangga. Albert. iya Kang abdi nu kamari teh di dago-dago teh aya wae Oh nu bade tapa. nuhun Kinten-kinten siap teh gogodana. siap wae ari abdi mah Soalnya nontos-nontos dia malah labur gitu. Jauh karena suksesnya mudah-mudahan kami kuat mah. Ya mangga. nya Kayak diantarkeun ku ieu oh iya nu bade nganterkeun nya bade ayeuna. Mangga sok atuh nya antarkeun ku. nya abdi di payunnya di antosannya paling mana Kang paling itu tebih teh Itu saat sedikit maunya sadap. Nuhun moal forward moal sabaraha. ieu sana Mohon tak ieu tempatna nya di dieu tah. Tahu jang geulia anu dipeko hoyong hujang di dieu tapi kedah yakin nya. Kedah pola emutan urang di dieu. nuhun nuhun Awas ya. Upami aya naon-naon ulah gampang lompat kade nya nya Kang yang kayak dititipkeun ku bapak di dieu. Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sok kade nya. nya mangga nah mungkin kieu itu gede dieu teh Astagfirullahaladzim. Kasuntu, wabi keamantu, walari ke abtatu, warim layar potong. Assalamualaikum. Bah, Kalau bacang. Ayo naon jang keperluan ka dieu. itu nama abdi teh yang beunghar bah ieu teh. Hayang beunghar. Nya, Sajeun jalan nyimpang. nyimpang kumaha? Ya nyimpang teh ingkar ti aturan agama. Muja Oh, gitu nya. Sawios lah. tina tanganana Tantanganna gogodana naon wae misalnya. nya duka tah di ditu. Da baget apa gogodana. Nu penting mah siap gogodana sakitu. Nya siapa ayo lah. Kami siap sok. Heeh. Masalah syarat mah ge ku abah diatur di dieu. Nya Jamu ayo tadi mah jadi we. ngebian heula lah ya teh kabita duh yang kumaha cara patuh. Mudah-mudahan sukses. Nya, Besok itu ada dianturin ku abah ka ditu. nya. Sok di payung. Ulah nya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, Bang Kalbet.
Iya Kang, abdi nu keur wengi ka bumi teh ya, hoyong tapa gitu. Eta kira-kirana kuat. Kuat lah insyaallah dikuat-kuateun. Nah upami tos kitu mah ada sanes buleudnya niat mah masagi upami buleud mah ngagorolong. Nya mangga wae upami tos siap mah mungkin diantarkeun ku Mang Engkos. Ya, Ka ditu bareng Mang Engkos. ya insyaallah lah. Kuat-kuateun gitu udah kumaha tos niat ya. Nah itu Kayak hoyong gitu. bade ayeuna Ayeuna. yang Mang Engkos diantarkeun. Ya. Sok. Oh, Ya tuh nya. siap. Bener. Mak. Emang paling mana Kang? Bumina? Lebih itu? Oh nya. Tadi dia tempatna ya nya tah tunjukkeun hate urang tiga urang polkeun naon anu dipikaya ku urang penta di dieu ku urang. Tah bisi aya naon-naon ulah sieun. Oh, sakara ieu can aya naon ge ieu tempat tuh. Biasanya teu moal naon kayak mun Moal aya eta teh. bisi aya naon moal mangka dikitipkeun ku poa di dieu nya. Heeh. Itu kudu poa hate urang. Karena dikitipkeun ku bapak Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha ya Rabbana ya Allah. Tok nya Ya. di kita teh. Ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Pocong. Pocong. Pocong.